أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبي المصطفى محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله يدر عليه السلام بليان بن مالكان وإلى حضرة خصوصا سلطان أولياء شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وإلى حضرة خصوصا Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari khususan Kiai Haji Ahmad Faqih khususan Zaid wa khususan Syekh anhum qafaranu dunubahum usulim wa furahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Oh, mohon siap, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu jeung ari kadalapan tina syarat sahna tayamum ayaz dahida eta yen izdihad si jalma fil kiblati di kiblat qoblahu dina memeh tayamum qobla tayamumi ditegasna dina samemeh tayamum. Qala Ibnu Hajar paras ngadawu ya sa Ibnu Hajar fil manhajil qawimi dina kitab manhajul qawim palawat tayamama maka lamun tayamum si jalma qabla izdihadi dina sameme izdihadna pihak kiblat lam yasihu maka desah tayamumna alal auzain rad qaul auzah. Qala Sarqawi pardas ngadawu sa Sarqawi Imam Sarqawi hadza dhaifun ari ieu lam yasih dhaifun eta dhaif payasi mangka sanon atayamum tayamumna si jalma bada duhlil waqti nasabada nasuk waktu walau qabla izdihadi yang sanajan ayana tayamum eta sameme ijtihad bil kiblati ka kiblat wali hadza tasihu jeung ku sabab ya ayasihu salatun non salat wali hadza jeung ku sabab ieu payasihu tasihu syah non salatu salat man si jalma salat anu salat ya si jalma arba rakatin kana 4 pirang-pirang rakaat li arba'i jihadatin kana 4 pirang-pirang jihad bila i'adatin kalawan teu kudu balikan di salatna. Kamari beres dina syarat sahna tayamum nomor kasebiji katujuhnya. Katujuh ayuzila gitu. Ayuzila najasata awalan kudu ngalenggitkeun heula najis. Gitu. Sok sanajan eta najis lain dina anggota tayamum. Najis nanti nasuku. Wah, bicara heula. Padahal kan anggota tayamum mah ukur beungeut jeung leungeun tayamum. Tapi lamun ada yang suka yang najis bersih heula. Itu syarat sahna. Nomor kadalapana dina syarat sah tayamum teh nyata ayaz dahida fi qiblatil qablahu. Kudu merhatikeun heula arah kiblat cenah kitu. Merupakan syarat. Syarat teh hiji perkara anu kudu diheulakeun samemeh migawe rukun. Tapi lain berarti pagawean rukun eta syarat. Eta. Jadi syarat nu pangheulana memeh gawean naon-naon syarat diutamakeun. Diheulakeun. Entak
dina nomor kadalapana syarat sahna tayamum teh kudu merhatikeun arah kiblat. Kumaha lamun teu ngiblat? Aya dua pandangan, aya nu nyebutkeun sah, aya nu nyebutkeun henteu, kayak kapayun aya. Ae qobla tayamumi tegesna dina samemeh megawe tayamum. Jadi urang lamun urang rek tayamum perhatikeun heula arah kiblat. Made urang rek salat mana kiblat teh? Perhatikeun. Made urang keur salat kudu naon? Kudu nyangharep ka kiblat. Ai pas tengah-tengah salat, salatna di kolam daningan, pas tengah-tengah salat kelebuk angin ti kalet jadi nyangharep ngidul. Salatna nyangharep ngidul. Moal naon? Tuluikeun salat. Asa ulah urang nu muter. Aya teh mah da muter jeung tempatna eta. Gitu. Tuluikeun. Ayeuna keur tayamum memeh tayamum merhatikan arah kiblat geus kapanggih yaitu arah kiblat maka urang der tayamum dirinya megawe tayamum pas tengah-tengah tayamum muter tempatnya kitu naon eta masa ulah urang cek sebagian kawal ya. Qala Ibnu Hajar fi Manhajil Qawimi paras ngadaos sa Ibnu Hajar fi Manhajil Qawimi dina kitab Manhajul Qawim. Apa kitabna guys ada rupa eta. Saur Ibnu Hajar dina kitab Manhajul Qawim palawat tayammama qabla ijtihadi fiha lam yasihu alal aujahi dina kitu. Kijaen kahalodoan nepi ka abdas nate diganti ku tayamum atawa nanti atawa boga banyak lah kacayamum atawa desatik koayana haus satu anu dimulai mulai maka lamun urang lamun para aya nang siap segala rupana dar tayamum kumaha cenah lamun pijet dan merhatikan kiblat teh ya. Nurutkeun dina kitab Manhajil Qawim itu surah Syekh Nawawi na kitab kasih patus saja ngalebetkeun kalimat ti Syekh Ibnu Hajar dina kitab Manhajil Qawim palawat tayammama makalamun tayamum si jalma sahawe eta mah jalma kumaha cenah lamun jin sarua ada perintah ibadah perintah salat jin oge berarti berarti tayamum. Jadi maksud jalma ieu mah anu rek tayamum. Lamun jin bener si jin meureun kitu tah. Lamun si jaid, lamun Umar si Umar. Palawat tayammama lamun tayamum si jalma qabla ijtihadi dina memeh ijtihad. Memeh merhatikeun arah kiblat. Memeh pilih-pilih arah kiblat. Gitu. Tayamum we. Pihak ijtihadi pihak arah kiblatnya lam yasihu maka teu sah tayamumna eta si jalma. Jadi sampai nanti kudu merhatikan arah kiblat. Nah, eta cek dina kitab naon Minhajil Qawim. Ari fikih mapan loba paham. Cek ieu kieu, cek ieu kieu, cek ieu kitu. Eta makana urusan ilmu fikih mah tong cempadan. Urusan naon tong cempadan keun. Da urang mau mere ganjaran.
Kalau jadi dewan juri, yang penting mah orang migawe sesuai keilmuan aya dina diri orang. Saha nu migawe berarti eta nu bakal menang kemanfaatan eta tina pagawean. Jadi karena segala rupa oke pasti anu bakal menang kemanfaatan eta anu migawe. Di mana-mana Allah marentah hiji perkara ka diri urang, berarti Allah baris ngaganjar. Tapi lain berarti Allah butuh. Gitu kan? Beda jeung jalma nitah, mantak nitah ge butuh jalma mah. Ari Gusti Allah mah nitah tapi teu butuh. Rek diwarohe jeung henteu kajen. Gitu kan. Hayang wae meureun cenah bagja. Waro amung entong gitu. Ya dokter nitah minum obat lain berarti dokter butuh. Gitu. Pasien butuh cager nggak beja nah cek dokter eta mah ngawaro sukun teu kajeun cenah gitu. Teh sah cenah tah saurena kitab eta memina fil manhajil qawim alal awjah inurutkan kaul awjah. Beda deui pendapat anu aya nya saur ulama Sarqawi, sur Imam Sarqawi mah beda. Jadi aya dua pendapat ulama dina perkawis madhep ka kiblat. Gitu. Dina perkawis samemeh tayamum kudu madhep ka kiblat. Aya dua pendapat ulama. Nu kahiji tadi pendapat Syekh Ibnu Hajar katanya dina kitab Manhajil Qawim teu sah jalma tayamum lamun teu madhep ka kiblat. Lamun teu merhatikeun heula kiblat samemeh tayamum. Teu sah. Ai sur Imam Sarqawi kumaha? Sur Imam Sarqawi mah eta keterangan teh cenah doi pun eta doi lemah cenah eta teh. Eta lemah. Fayasihu mangkasah naon atayamum tayamum nasi jalma bada duhlil waktu dina sabasu waktu walau qoblal istihadi fi kiblati. Fayasihu mangkasah naon atayamum tayamum nasi jalma bada duhlil waktu dina sabada asup waktu sah tayamum dina sabada waktu. Kumaha cenah aya mah penuh geus asup waktu langsung we tayamum teu merhatikeun heula asup arah kiblat kitu kieu. Saur Syekh Ibnu Hajar mah teh sah. Ai saur Imam Sarqawi mah walau qoblal ijtihadi fi kiblati jeung sanajan ayana memeh ijtihad fi kiblati madhep ka kiblat. Sok sanajan ayana tayamum sok sanajan migawe tayamum gitu samemeh nentukeun arah kiblat berarti teu merhatikeun kiblat darre tayamum. Saur Imam Sarqawi mah sah tayamumna, saur saya Ibnu Hajar mah teu sah. Nah itu urang rek nu mana we tah aya ulamana ulama fikih gitu. Makanya dina ilmu fikih mantong bersikuku siji pendapat orang kekeh kadenya ketika beda pendapat jeung orang lain kan bae hargai we. Dina ilmu fikih mah teu ngajadikeun suatu bangkawarah gitu, teu ngajadikeun suatu jelema bedagong lamun teu nurut ka guru. Dina ilmu fikih. Contoh Imam Syafi'i sareng Imam Malik, Imam Syafi'i mah kunut, Imam Malik mah teu. Sedangkan Imam Syafi'i teh murid Imam Malik. Sugan disebutkan murid bedagong teu ngaku ka guru kan teu. Tapi dina fikih mah masing-masing gaduh paham. Jadi saur Imam Sarqawi masah tayamum sok sanajan memeh tayamumna teu nentukeun arah kiblat. Tapi saur Ibnu Hajar mah teu sah. Mangga duanana oge bade diangge eta mah ngan keur urang jigana duana lagi moal dianggo. Naon sababna? Ada moal tayamum dah. Gitu. Cai seueur gitu.
kecuali meureun lamun kakeunaan panyakit nu mana eta panyakit teu meunang kacaian. Walihada jeung ku sabab ieu payasihu jeung ku sabab sahna tayamum gitu. Nurutkeun Imam Syarqawi tasihu maka sah naon salatu salatna itu si jalma sah gitu. Man caneng jalma sholat anu sholat ya jalma arba'a rokaatin kana opat pirang-pirang rokaat li arba'i jihatin karena opat pirang-pirang jihad bila i'adatin kalawan teu kudu ngabalikkan deui sholatna. Entos eta sah teh ya. Beda jeung anu sholat lihormatil wakti. Beda jeung sholat anu karena ngahormat waktu. Kumaha sholat karena ngahormat waktu? Dipayun katos didugikeun. Nalika urang cicing dina hiji tempat, nu mana eta tempat teh teu aya cai sama sakali, teu aya cai salit-alit acan. Sareng teu aya alat kangge tayamum. Kumaha rek suci? Rek wudu kumaha? Da teu aya cai, rek tayamum kumaha da teu aya alat keur tayamum. Dengan asup waktu sholat saking kudu-kuduna kana sholat makanya laksanakeun we sholat dina kayaan teu gaduh abdas atawa teu acan suci dina das leutik gitu. Ngan eta sholatna kasebut lihormatil wakti kahormat kana waktu kayak di mana penak jeung cai atau penak jeung taneuh tayamum atawa wudu penak jeung cai sholatna jadian deui. Eta mah ari ieu mah teh kudu cenah dasah salatna entos atuh. Wa tasihu jeung ari kasalapan ayyakuna eta yen bukti naon atayamum tayamumna si jalma ba'da duhulil waqti dina asup waktu. Syarat nomor kasalapan dina tayamum mah beda jeung dina wudu. Dina wudu mah wudu rek salat memeh waktu salat sah dimeunangkeun. Gitu. Bahkan kasebut dawam wudu, ulah tayamum mah teu aya da dawam tayamum. Aya dawam tayamum, dawam wudu. Beuteung teh sangat gedean wae euy. Numpuk dina kamera ketinggal di bentelun. Tadina tayamum mah beda jeung abdas atau beda jeung wudu. Bedana kumaha? Yang paling pokokna pisan mah perbedaanana teh ari tayamum mah kudu asup waktu heula. Teu meunang can waktu salat urang geus tayamum. Rek salat lohar ya rengegeun heula we adan. Ngomong adan langsung tayamum. Lamun wudu mana jan can asup waktu salat oge teh. Wudu teh naon? Setengah jam deui kana waktu salat. Ara. Sehatan? Oh, asa makin kasar udang gering teh. Glowing. Ada. Nah, jadi dina wudu mah memeh waktu sholat oke tesawios wudu abdas. Tapi tayamum mah teu meunang, yen tayamum mah kudu asup heula waktu sholat. Ailadzi tegasna waktu yasihu anusah non fa'lu sholati migawena sholat bihi dina eta ladzi li'ana tayamuma karena sanyanyana tayamum toharatun eta susuci daruratin karena darurat
wala darurata jeung henteu atawa lain darurat qobla duhuli dina memeh asup waktu qobla duhulihi hina rujukeun kana waktu qobla duhulihi dina memeh asup waktu wal waktu jeung ari waktu salat syamilun eta ngawengku ngurung ngawengku tanya liwaktil jawaji kana waktu anu zawaj teh menang wa wakti udin jeung kana waktu uzur aladzi yasiu tegasna waktu anu sah migawe sah fa'lu sholati pihi sah nan migawe salat dina eta waktu. Jadi tayamum mah pangna tayamum kudu asup waktu salat heula teh. Gitu. Lamun damaya ji pertanyaan kumaha jengan cenana eta tayamum teh beda jeung wudu. Ari wudu mamemeh waktu sholat teh menang, sedangkan tayamum teh menang. Ulah wakat tayamum can waktu sholat, can masuk waktu kana sholat ulah wakat tayamum. Nah maka bisa kita make ulah wakat tayamum. Li'ana tayamum karena sanyanyana itu tayamum toharatu darurati. Eta toharatun eta suci daruratin anu damado darurat. Darurat. Wayana disebutkan darurat maka kudu asup heula waktu wala darurat jeung teu. Lamun teh mah memeh tayamum migawena memeh waktu salat migawe tayamumna teu sah jeung teu kaasupun eta teh darurat tadi kitu. Wala darurata jeung telain darurat atau qobla dolihi madina sampai waktu sholat migawena teu kasup darurat nah teu sah tayamumna. Kumaha cenah paneta teh waktu taya waktu nu menang disebut waktu jawad jeung waktu aya udin aya waktu nu udur. Eta nya. Kumaha cenah eta? Wal waktu jeung ari waktu salat samilun eta ngawengkuli waktil jawaji wa waktil udri karena waktu menang jeung waktu udur sarua keneh eta kasupkeun geus asup waktu najan eta kasup waktuna waktu nu menang. Tuh panon teh dipake ngaji malah dan ngalengutan. Beres ya kepenting ke beres we ngaji cengar sampai ke jam 2 ngobrol jam 2 nya ada orang Palestina tadi ada ngobrol sampai ke jam 2 jadi nunutan. Wa auqati jeung pirang-pirang waktu salat sunat rawatib anu anut kana fardu. Salat sunat teh aya salat sunat rawatib. Sebut salat sunat rawatib teh qobla ba'da. Mantak dina susunan migawe salat katanya. Nu rapih nami susunan migawe mimiti urang berusaha fardu. Ngalaksanakeun salat fardu nu 5 waktu berusaha terus kana qobla ba'da. Mun magrib katanya ba'da magrib tapi dina qobla ba'da eta aya nu muakkad. Pada subuh teh aya ba'daan subuh. Muakkad qobla.
duhur qobla bada aya, cuma nu muakkad mah 2 rakaat. Ai rawatib nama bisa 4 rakaat. Jadi di mana orang rek migawe salat lohor bisa jadi 8 rakaat tah. Mau cenah salat lohor teh 8 rakaat. Mun tatar ucingan gitu. Salat naon 8 rakaat, nah salat naon. Salat lohor 8 rakaat. Tah lamun teu apal mah kata, wah sesat cenah. Ya, sesat cenah 8 rakaat. Padahal mah 8 rakaat teh kieu qobla 4, terus lohor 4, terus bada 4. Lain 8 meureunna 12 eta mah komo. Ngan anu muakkadna adalah 8. Man muakkadna artina muakkadna nu dikudukeunana. Rawatib nu dikudukeun. Qobla 2, lohor 4, bada 2. Tah eta nu muakkadna mah. Lamun rawatib sadayana jadi 12. Eta. Qobla 4, nu muakkadna 2 rakaat. Terus salat lohor. Terus badiahna muakkadna 2 rakaat. Gitu. Rawatibna 4, muakkadna 2 rakaat. Jadi 12 tuh. Tanggal 12, 4 rakaat teh hoream. Jika nu kamari teh ning masa kamari masa kehujanan. Atas ngaji sore gitu ya saya mah tapi hujan ngobrol deh eta. Eta aya ngabersihan awak cenah gitu kan nya. Bersihan awak atuh cenah bersihan awak atuh tinggal ngaluru gitu kan. Gitu. Pas. Arek teh bersih kumaha ceng teh salat teh sementara geuning kan. Nyengeh cenah salat karena alkohol beuki. Sabaraha budak umurna kolot teh kita teh 24 tahun cenah. Ceng teh bersihan awak ngaluru teh. Baru Pak jalan. Kita salat ada juga rek muriang teh salat datang. Lamun teu nginum intisari sapoe leuleus. Aku ngapoe sagelas. Suruh parupa jelema zaman kiwari Padahal kudu nama perangan teh dibahayakeun. Ketergantungan karena alkohol, ketergantungan karena obat-obatan gitu nya. Perangan antara naon racun kimia teh awakna. Jadi nyagerkeun penyakit ku racun gitu. Racun ngaleungitkeun racun ku racun. Eta rumus matematika saya. Min jeung min plus gitu. Si Ahmad teu balik ngahiji jeung Ki Jaid teu balik sarua teu bener teu ngahijina. Bener ngahiji eta mah. Nah lamun plus jeung min jeung plus min itu bener jeung teu bener itu bener kabawakeun. Tadina waktu rawatib nya. Waktu megawe qobla. Eta geus asup waktu teh. Megawe qobla. Disebut salat sunat qobla duhur teh lain berarti memeh adan duhur urang geus salat qobla. Nah, mana salat sunat 2 rakaat qobla pencan asup waktu pancana qobla duhur. Qobla duhur cenah. Jadi samemeh lohor salat lain samemeh lohor tapi samemeh salat lohor lain samemeh waktu lohor sebut qobla duhur teh. Jadi disebut qobla duhur teh lain salat samemeh waktu lohor tapi salat sunat samemeh migawe salat duhur gitu. Berarti asup waktu eta. Eta yamu wasairil muaqotani wasairil jeung sakarina pirang-pirang salat al muqotani
teh. Salat anu di waktu-waktu. Seperti mana? Ka sholatil Idi, salat sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Wal kusufi jeung salat samagaha. Samaga panon poeknya. Waya dulu jeung asup waktu salat, waya dulu jeung asup waktu salat non waktu salat sunat al istisqai mentasir salat mentah hujan istisqa bi istimain kusabab geus kumpulna aksarin nasi lobana jalma. Kan hari sholat istiqomah teu apal mimitina jam sabaraha waktu natenya rata-rata nos Jumaah eta. Zuhur Jumaah. Di mana mimitina geus kumpul ka teu poka rumpuh. Berarti karumpul kabeh pan subhanallah meureunnan. Karumpul kabeh teh teh can tarayamum teh berarti. Geus kumpul breg rek megawe tayamum lah bareng. Gitu. Aya sholat istisqa. Entong sok ka urang tayamum cicing di tempat yang sholat di lapang urang tayamum maka cenah tapi istiqomah bi istimai aksarin nasi sabab geus kumpulna lobana jalma istiqomah salat Id kumaha ana salat Id anu sunat rada beurang tuh Idul Fitri. Idul Fitri mah sunat salat Idna barada beurang. Naon sababna bisi aya nu can fitrah. Ari salat sunat Idul Adha mah sunat diburu-burukeun. Ku sabab naon erek mencit sato kurban. Teu meunang mencit kurban nu mati kuningan cenah. Demak kuningan? Hah? Wah, teu mana kurban domba teh kuningan teu mana naon kuningan mah beusi meureun kan lemot tembaga kuningan mah tembaga naon kuningan lamun ti kabupaten kuningan mah teu naon ti kuningan teu kuningan jika temenang ngawin awe salemur gitu. Mana temannya kabeh awe dirinya dikawin ku seorang. Udah gitu. Tas karumpul kakara katanya. Megawe tayamum. Laha karena itu salat sunat. In arada lamun karep ya jalma pak laha kana megawe salat sunat istisqa jamaatan halna berjamaah itu lamun erek eta ge lamun erek salat istisqa bari berjamaah mare salat id berjamaah we kan sunat berjamaah urang rek sorangan di imah gae di imah kan mau khutbah sorangan khutbah sorangan. Gae. Kumaha cenah lamun ieu mah salatna oge moal berjamaah. Salatna ge rek nyorangan. Cenah ieu mah cek tadi lamun urang rek salat istisqa. Salat mentah hujan, matak mentah hujan ge berarti kayan halodo hese cai sedangkan kudu tayamum tamimiti tayamumna iraha. Mulai prak menang tayamumna mimiti menang tayamumna teh saeungeus kumpulna jalma lamun dina waktu salat nu 5 waktu mah saeungeus asup waktu salat lamun dina salat istisqa geus karumpul jalma yeuh nah kakara dekulna tayamum kitu ge in aroda fa'laha jamaatan lamun karep urang rek migawe salat istisqana bari berjamaah kumaha lamun rek sorangan wa ila jeung lamun teu karep
Lamun teu karep pabi irodati maka kusa karepna pak liha migawena salat istisqoah. Urang rek megawe girawe, urang megawe beres tayamum langsung harita atau khutbah. Seteparuh dah. Sorangan. Koma cenari salat samagaha wal kusupi jeung ari salat samagaha panon poe bimujarodin kalawan ungkul robahna atau kaya naon poe bulan atau lebih ka samagaha kan samaga panon poe samagaha bulan gitu kan ya samagaha nempor-nempor robahna begitu nges lep misalkan samagaha bulan katutupan bulana tadi dinya mimiti berarti mimiti tayamu sakiran can kene mah tong waka tayamu can geus kahalangan teh poek setik lep nah berarti ngawitan tayamu gitu kan ai wudu mah najan cange teu naon wudu itu lah kayak geus dia kakara salat samagaha bimujarade taghair wa in aroda jeung sanajan karep sia si jalma palaha kana migawe salat samaga jamaatan halna berjamaah tempoh heula jalma geus kumpul ya tapi ke caang keneh ye tungguan heula tungguan lila kitu nama pepoek nah tidinya mulai tayamum gitu. Tayamum lah kabeh berarti. Kusum halodo berarti ta samagaha. Jadi ari salat istisqa manungguan kumpul heula jalma geus karumpul rek migawe salat istisqa geus kumpul kakarak tayamum. Ayeuna salat samagaha mah geus poek geus panon poe geus kahalangan mun samagaha panon poe teh atawa samagaha bulan geus kahalangan kakara tayamum gitu. Beda. Nah, kumaha pada teh jelema geus kumpul cenah salat samagaha teh. Pan ari dina salat istisqa mah kudu kumpul heula tuluy tayamum, ari dina salat samagaha mah di tengah gitanana lain dina kumpulna jalma, tapi dina katutupanana panon poe atawa katutupanna bulan. Nya teu kaharti. Segitu jelas. Kan paling ngepoh deui ya gitu kan. Mana kudu ditulis ya gitu tah. Gitu. Kesimpulan gitu. Malam ayeuna kesimpulan oh kieu, teh oh ieu, tah geus buat catatan teh. Wa in aroda jeung sanajan karep ieu jalma palaha kana migawena salat samaga jamaatan bari berjamaah. Erek sorangan sarua ditentukeun anaku katutupna bulan atau katutupna panon poe. Erek salat berjamaah anger. Gitu. Ai salat istisqa kan beda istisqa mah. Lamun urang rek salat istisqa sedangkan sekarang can tayamum tah kudu nungguan kumpul heula lamun salat istisqa rek berjamaah karep urang rek berjamaah istisqa teh ya nungguan kumpul geus kumpul tuluy tayamum tuluy salat istisqa ngan lamun teh marek sorangan teh kudu nungguan kumpul kumaha rek sorangan salat teh di mana urang karep urang tayamum harita tuluy istisqa harita tenan naon. Beda jeung salat sunat samagaha mah erek sorangan tah erek bari berjamaah tah
ketentuan anak ngawitan tayamum teh geus katutupan non poe atau katutup bulan gitu. Ditentukan nanti. Hade ulamanya gini mata kurang ulah sok loba komentar ka ulama mah. Sabab naon manehna boga ilmu tina hasil diajar tina hasil itu yang ngarang kitab ari urang dia tong kurang ngarang kitab diajarna ge melid itu orang ngaji lagi orang urang mah mata tong loba komentar be ka ulama teu ngarti cenah ya kiai teh keun merek ngarti rek teu ngarti keun bela gitu karepna. Wal parku jeung ari bedana bainahuma antara kusuk salat samagaha jeung istisqa anal kusupa sanyanyana itu salat samagaha rek panon poe rek bulannya ia putu eta tinggalin eta porot eta tinggalin salat samaga bil inzilai kusabab caang deui itunya samaga mah misalkan samaga lah poek kalangan poek nah geus poek naon deui tayamum terus salat geus caang deui geus teu bisa lantaran di waktu na salat samaga samangsana eta po gitu. Wala kadalika jeung teu cenah jeung teu ari kadalika ari sapertikeun kusub ya jeung eta saperti kusubna al istisqa ari salat mentah hujan salat istisqa mah beda jeung salat samaga waktu salat samaga mah waktuna ge sapenting sabarang menit sabarang jam buat salat istisqa mah laya putu bisukyan halna henteu tinggalin istiqa ku sabab turunna hujan jadi sok sanajan turun hujannya sok guys misalkan orang gaya baik salat istisqa berarti salat istisqa itu salat mentah hujan. Geus kumpul ya, kumpul tayamum jalma, wah cai teh kan, alodo banget kumpul, tuluy ngariung rek salat, pas keur salat breg teh hujan. Tuluykeun istisqa mah. Gitu. Jadi istisqa mah teu sok sanajan hujan sok istisqa mah. Beda jeung samagaha cenah. Samaga mah geus wayahna. Beres. Urang misalkan ge ya. Ieu mah dina waktu biasa nya loba cai. Karena salat berjamaah cenah ka masjid jeung salat istisqa, salat samagaha. Di abdas ribut pas rek ka masjid geus caang. Tulus tah. Kabagian. Terus anu di Bandung berjamaah di masjidna ge karek-karek ngamemetian geus caang deui geus tong tulus tong dituluykeun itu salat samaga mun salat istisqa mah rek salat istisqa breg hujan tuluykeun gitu laya putu bisuk ya jadi henteu tinggalin teu lapur istisqa mah bisuk ya ku sabab turunna hujan teu tuluykeun eta naon hadenya emang duh eta tapi ka model gitu ya sok sanajan jarang eta perkara ada satungtung hirup ingsa inget tapi kaina san pernah tayamum gitu. Alhamdulillah kurang udah syukuran ya. Wa tahiyatil masjidi jeung salat tahiyatil masjid biduhulihi ku asupna ka masjid. Asup ka masjid salat sunatatul masjid. Rek tayamum ya salat rek tayamum orang asup ka masjid tah batesan salat batesan tayamumna keur
tayatal masjid iraha batas tayamumna. Mimiti tayamumna dimenangkeunna pas asup ka masjid bawa taneuhna. Ka masjid sup ka masjid tayamum dirinya langsung salat sunat tayatul masjid gitu. Lamun salat 5 waktu mah geus asup waktu salat gitu. Lamun samemehna mah teu meunang. Sedangkan dia watayatil masjid biduluhuli salat tayatul masjidna kalawan asup ka masjid asup. Ai mun wudu mah memeh asup wudu heula teu naon tayamum. Anjeunna ku darurat kitu ah. Nu biasa ge nu ku abdas di mana teh ngatu salat sunat tayatul masjid. Kalau tayamum. Lamun urang teh sempat salat sunat tahiyatul masjid, naon salat sunat tahiyatul masjid teh salat ngahormat masjid. Kalimat ngahormat ngahargai, ngahargaan, lain ngahormat urang disarwakeun jeung upacara ka masjid ngahormat gitu. Jadi sami ngaran beda mik pagawean, beda tempat, beda pagawean, beda keahlian, beda bentuk. Model kalimat ring gerah sok. Ring ku sabab dunia na kabengkelan disebut ring teh beusi bolong kieu paragi ganyal baud. Pas ngobrol jeung nu panyakit jantung kudu diring. Pan pikiran teh kalimat ring fokusna kana beusi, meureun diselapan beusi tah gitu. Pan kitu pikiran teh nya. Da kalimat ring anu kareungeun teh bengkel. Padahal mah nempo heula ieu nyebut ring teh saha nu nyarita. Urusanna naon? Nyebut ring urusanna jeung kesehatan lompat kana paru-paru tong disarwakeun jeung ring urusanna jeung bengkel gitu. Pada kalimat ring-ring teh eta. Eta. Mata hiji kalimat hiji kata teh. Pada kieu ieu jalma nerangkeun masalah aget aturan agama. Tempo heula ieu jalma sosokna kumaha? Maksudnya apakah ia ahli tauhid, apakah ahli fikih, apakah ahli tasawuf? Ketika kurang teu ka hati, ieu jalma ahli tasawuf ngobrol ke kurang teu ka ari urang kumaha. Gitu. Nerangkeun ahli tasawuf ditilai ku ahli fikih, Pak. Nah, nyambung. Aduh salah kali kata-kata. Tasawuf deui karena hiji. Wah, ngerti sesat ya jalma teh. Dumuk urang teu pangarti sesatna urang. Mentak ulah sok gagampangan lah. Jadi ulah sok gagampangan ngagorengkeun batur, nyalahkeun batur gitu. Ulah. Wajina jati kumaha cenah lamun dia marek salat janajah. Naon salat janajah teh? Salat mayit. Nyolatan, lain nyolatkeun. Nyolatan mah urang nu salat di hareup mayit. Ai nyolatkeun mayit cenah salat. Kumaha salat mayit? Ayo salat mayit mah betaya mame guslil wajibi kalawan sampurna ngadosa anu wajib. Waya jeung ari gosul wajibi goslatul aula eta ngamandian anu kahiji. Wa tayamumi jeung sampurnana tayamum limayit ka mayit wa ilam wa ilam yukapan yang sanajan can dibungkus. Jadi ari tayamum keur salat mayit ya saberesna diadusan atau saberesna ditayamuman. Sabab bawah cai ya mayit tayamum we mayit ge tangges beres merenang dibawa rek dibungkus taurang tayamum. Salat mayit orang tayamum. Pancena mayitna can dibungkus, wa ilam yukapan jeung sajanajan can dibungkus tayamum urang. Gitu. Jadi ulah tayamum samemeh mayit diadusan atau samemeh mayit ditayamuman ulah. Gitu. Dina rek ngalaksanakeun salat mayit.
Wa bihadza wallahu a'lam.